gaya wewe itu. Aduh. Neng, kenal Neng? Ini lagi ngobrol. Boleh kenalan Neng? Boleh. Namanya Neng? Mana? Orang mana Neng? Asli sini. Nggak sasakarak Neng. Pendatang. Nah, Sebelum kemarin. saya baru lihat ya. Kemana aja? Saya fokus kerja. Terus. Kerja terus. Sadarku akan hadirmu mengubah jalan hidupku. Kau selalu ada untukku, menjadi teman baikku. Semua mungkin pernah merasa apa yang aku rasa, sayang dengan teman yang selama ini. Dia lagi biasa kasihan. Orang itu gimana ya? Neng, ayo lancet mana teh ka mana? Teh nyawa atuh hayu urang teh atuh hayu ka kidu. Pusing wae ieu budak teh. Ka mana jorna nya? Panas ya, tadi dari dago-dago teh tak aya. Iya. Hai sia geus di mana? Ngeladak wae nya. Ya sama cari jodoh. Harus ditayangan, kayak datang sorangan. Gitu. Tadi teh Neng teh kan nongkrong itu aya ngajakan kenalan ke Neng. Ganteng teh mak. Mana ganteng-ganteng, tong nempo ganteng. Emang teu salah anu daikeun ka maneh. Itu atuh mak. Dak Neng teh geus kieu urang harayangan. Anu hayangeun we. Coba jadi-jadian bogo urang apa we beneran. Enggak pakai ngomong gitu. Nah, daikeun ka bencong kieu we. Urang atunya awewe beneran Tadi teh lelaki ajakan kenalan sudah ikut kan Neng soalnya. Atuh ajakan ka dieu ke kenalan juga abdi beneran untuk paling pede dah emang bener emang daikeun. Bencong kitu oge nya. Kita saha emak udah ngelahirkan Neng teh jadi kieu. Pada sama kodrat beneran. Ya emak tuh dok. Ai maneh ngomong teh calutaknya. Mage kadohung ngalahirkeun maneh teh. Mage erang batur. Mama meni kitu ikan Neng teh. Neng kumaha atuh? Mama da geus pusing eta teh rancek maneh teh. Kudu dikumahakeun atunya. Bisa emang aya nama urang rukiah we lah, da emang kodrat lagi kudu lalaki nah jadi hayang awewe kitunya. Ari eta mah urang baca-baca we doa ke ustad. Hayu urang ka ustad ayeuna we lah. Geus mulai rokok. Ada kaset Neng deui ah. Sugan we menang. Mana awe teh? Bro. Dikasih kipli atau berapa? Coba kebenaran mana di dia. Kli. Sehat kemana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ai. Lain tol, kurang teh tadi teh. Menang awal gitu Saha? karena teh si Maimunah. Maimunah. Oh, si Maimunah. Maimunah. Kira-kira mana wae teh? Maimunah. Siapa manggilnya di situ? Oh, tuh itu tuh. Oh, Itu tak Tihan. anak nasi Ustad. Dan mana? Ustad Kemet. Terkemen. Aing rasa pembak eta. Pokoknya aing bisa lu ngobat euy. Siang itu di mana? Nyaho, kurang tangkeun aing. Nyaho tuh aing di mana aing. Aduh, sada eta teh awe jadi-jadian sebenarnya asap kata kawe. Wah, so macam berak teh. Berak teh yang sadaya awe jadi-jadian. Pokoknya tahu ya cereuh.
Pak ai mata sia lamur sudah. Oh ai bener-bener bogong mah siar semah ai baik antar ka imah nangke. Ya, akhir kira ada yang putusin ke batu nanti mah. Ayo. Buru ih. Hek urang mangkat kitu. Ayo. Oh iya. Iya. Aing mau sama. Euy. Ayo. Ayo. Itu poin ini. Ini buat aing we. Ayo udah kontak aing lah kayak anu nganter nyamun. Oh iya dah. Oh, ya, gimana gitu? Iya Eh, Pak, sehat, Oh, Pak? alhamdulillah. Ayo pergi naon ya teh? Rancangan akhir yang haji camp anak haji camp ya. Oh gitu. Pang didapetin di bapak. Atuh, ayo mangga atuh yuk. Masuk atuh. Nah, iya Pli, gimana teh? Pli, loba jelema sih Pli, kumaha nya? Coba asup we ka jentel wajah mage. Kenal naon tapi? Kenal naon? Bade narawa. Enggak. Ada bubina besar gini dari mana? Nya iya boleh kalau Mas. Betul ya teh? Enggak. Assalamualaikum. Umi. Abdi dong ka dieu teh sanes bade ngalamar anak Umi. Namina Maimunah. Maneh teu sadar hang kasih Maimunah. Henteu Mi. Abdi tos hoyong ka Maimunah. Di Maimunah teh awewe jadi-jadian Umi ge ngalahirkeun hanya kal eta teh. Da abdi mah pokona mah geus panceg ka si Maimunah mah geus bulat pikiran hate. Ah, maneh mah stres emang geus teu normal 11 12 jeung si Maimunah mah geuning. Istighfar, Pak. Gara-gara siapa? Nah, Bapak sia jadi kieu. Wah, sih. Bapak anak kieu. Astagfirullahaladzim, Pli. Nggak sarame amat cah ya naonnya. Teuing teh jauh. Aduh, bawa-bawa ya. Jadi mau Pli mana teh kawin? Jadi urang mah ngesek. Oh, Gara-gara naon? Karena si Bapak tika pingsan gitu. Iya teh bapak teh pingsannya gara-gara ini, gara-gara enak ngalamar gitu teh pingsan. Lanjut ieu mah hiji-hijina yeuh keluar dina kodrat Allah yeuh kudu diruqyah yeuh. Kumaha saburkeun mak? Nyaho teh gara-gara mana si Bapak pingsan. Jadi mangkat-mangkat. Aing ditolak. Masih Maimunah. Goblok aing nyeri hati. Ini. Aduh, aing baik sini apa maneh. Aduh. Ya aing teh.